Tukeran ieu sajak rekaan ius Rusiana. Tukeran ieu sajak ku salambar simut atawa samak saheulai. Hagurungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuai. Pating golepak dina trotoar. Tukeran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak. Hegsidkahkeun kanu haropak anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak. Tukeran ieu sajak ku sababaraha siki pelor hek tembakeun kana genggerong koruptor manipulator sinanya kalojor. Tukeran ieu sajak ku bebeutian tina kalbu anu ridho keur nyebor anu balangsak. Lamun teu kitu sasaak